Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng patepang deui sareng Pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadayana, dina enjing ieu Pribados aya di Kampung Legok Jambe, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Wargi-wargi sadayana, mugia ieu silaturahmi Pribados nu ngalangkungan ieu seni manjangkeun tali baraya nu ngalangkungan ieu karya katampi ku sadayana wargi-wargi sadayana nu di mana wae ayana. Wargi-wargi sadayana sapertos biasa urang mulangkeun katineung kawanci nu kamari ka mangsa nu baheula kanggo nengal kaendahan alam ngawawaas ka mangsa anu kapungkur dina mangsa-mangsa nu tos kalangkung. Wargi-wargi sadaya supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami titenan kaayaan kaendahan alam nu aya di ieu wewengkon. Wargi-wargi sadayana kaleresan di palihan dia aya bumi anu nenggang nya. Wah ngaprak sareng Pribados bari ngawawaas ka mangsa nu baheula. Wargi-wargi sadayana sok sanaos urang dina danget ayeuna tos mendak sareng kabingahan, mendak kabagjaan, tong hilap ka lembur anu kapungkur ka desa nu baheula. Margi seueur di antawisna anu kenging kabagjaan, kasinugrahaan anu kawitna ti padesaan. Margi kitu hayu urang munjungan ka kampung, urang angkat darajat desa ku urang sadayana kanggo mulangkeun katineung urang ka waktu nu kapungkur ka mangsa nu baheula. Wargi-wargi sadayana sakumaha nu uning aku urang sadayana sok sanaos jauh ti lembur anggang ti desa ieu kaayaan alam nu endah oge aya tilu bumi anu nenggang di palihan dieu matak betah matak waas wargi-wargi sadaya. Wargi-wargi sadaya di palihan dia urang tiasa ningal balong nu dipapaesan ku tampian nu zaman kabaheulaan matak betah matak tiblat. Wargi-wargi mung tilu wangunan nu aya di palihan dieu nya sakumaha nu kauninga ku urang sadayana. Beda lembur urang sadulur, beda desa urang tetep baraya. Wargi-wargi Putra Sunda beda cara, beda bahasa, urang tetep sakocoran. Ku kituna boh bilih aya cara nu kabantun ti desa kajingjing ti pakemitan anu kirang sapagodo sareng emutan wargi-wargi sadayana hapunten anu kasuhun wening galih nu dipamrih. Bilih Pribados dina cumarios jauh jeung nahona anggang tina mernahkeun basana hapunten anu dipiteda ti sadayana. Wargi-wargi sadayana waktu nugas ngajak mungkur alatan mangsa nu ngajak pisah cag urang teu di handeulem sieum urang tuna dehan juang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten anjing urang tiasa patepang deui
kalayan urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Panutup catur pamungkas basa ti pribados wilujeng kantun kasadayana permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.